Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa adin summa akim faida aqamta. Neneknya karek nepi ka adan yan fa'adin adzin tasdidnya fa'adzin maka kudu adan anjeun daek adan summa akim tuluy daek omah iduanana eta emang sunahnya sok sanajan urang sonang salatna lain maksudna ngadalilan urang kudu sorangan tapi yang beban bahasana sok sanajan sorangan kaayaan mentate mah urang nungguan batu leuweung sorangan keukeuh di adan pamah minta urang di leuweung atau di sawah anu urang teh emang sorangan we teu jeung sasaha di leuweung teh nya mentate mah urang rek naon ngaran teh nyepi di seupeu di leuweung jauh ti batu keukeuh we adanan jeung salatan rek salat sunnah diulang andal ke non kuayana non ngaran geus ieu adan geus ieu koma jadi adan jeung koma eta wayusan disunahkeun ketika raon sunahkeun teh rek salat qabla salat summa aqim faida aqamta maka di mana koma anjeun panwi tadinya persiapkeun ku urang maka kudu niatan anjeun ya kudu niatan anjeun waqul jeung ucapkeun omongkeun nya bejakeun fi qalbika dina hate anjeun naon uaddi naon cenah uaddi teh rek ngalakonan kaula rek ngalaksanakeun kaula jadi nya keneh jadi urang geus persiapan japrak gitu urang mah gitu jadi uaddi abdi rek ngalaksanakeun laksanakan jadi uaddi itu mencek bahasa non ngaran teh bahasa babadina mah laksanakan uaddi teh abdi rek ngalakonan fi'il mudhari anu tuduh kana kudomir mutakalim muahdah kana naon fardhu dhuhri umpama mah kana fardhu lohor lillahi ta'ala nya geus disiapkeun nya ku guru mah ku non ku para ulama sholli fardhu dhuhri nya arba'a raka'atin mustaqbilat qiblati adaan lillahi ta'ala au makmuman au imaman eta kan niatna ieu eta kudu geus dipersiapkan disana dipersiapkan geus adan geus qomah bacaan geus kula untuk birobinas tadi di awal maju urang maca usolli atau uaddi fardhu dhuhri abdi rek laksanakeun padu lohor karena perintah Allah nya wal yakun amun lohor eta namanya mun asar meureun asar lamun maghrib nya maghrib mun isya subuhnya subuh ieu wadi kecap wadi kuday abdi gusti rek ngalaksanakeun wal yakun dalika hadiron fi qalbika wal yakun jeung misti aya naon dalika eta niat teh lain diucapkeun dina lisan tapi hadiron fi qalbika alias kudu hadir sadar berarti gitu puncakna sadar urang aya sebenarnya hadir puncak kesadaran hadiran fi qalbika hadir dina hati anjeun jadi uaddi fardhu teh fardhu pada asin teh Gusti abdi rek ngalaksanakeun pada lohor atau pada asar pada maghrib pada isya teh kudu
dalam keadaan sadarna hate ya lain lisan tapi sadarna hati urangnya poin urang derek salat karawe nu sakumaha nu diajarkeun ku non ngaran teh dina sapina kara urang maca usolli ucapkeun eta ucapkeun jadi naon diucapkeun teh diuawina bihal qalba supaya nulungan nya biar eta ucapan teh kana supaya nulungan kana hate ya bisi hate urang can eling nah baca deui sholli fardhu dhuhri teman yuawina supaya nulungan yang diucapkan tulisan teh al qalba kana hate di hate urang kan bisi malaweung gitu dielingan tulisan sorangan gitu hadiron fi qalbika inda takbirika padumeh komo dina nalika takbirika dina nalika urang ngagungkeun Allah takbir tikanya mengagungkan Allah nya dina nalika takbir kalimatna Allahu akbar kan Allahu akbar nya dina nalika kalimat Allahu akbar batas eta kudu urang siap istihdornya qasdu ta'yid tarindea qasdu na meureun usolli abdi bade salat fardho tangtukeun nya fardho nya fardho dhuhri farduna ta'yin taktarna ditangtukeun sunat atau paduna tarud nya ngaran anu nek di urang salatna abdi bade salat lohor nah abdi bade salat asar nah pas dina nalika a lapan Allahu akbar bari sadar eling diri bahwa yen ieu salat teh parentah Allah urang teh keur istihdoar ngalaksanakeun parentah Gusti ingda takbirika dina nalika takbir anjeun mah tak perlu urang pelatihan heula nya sabab naon disusunkan ku ilmu fikih nya dina rukunna maca takbir teh kan aya sabaraha syaratna syarat maca takbir nya tasdidna takbir panjang pendekna kudu bener Allahu akbar dina kitab sapinahnya polehan deui syarat takbiratul ihram nya ulah nepikeun ka pegat Allahu akbar teh Allah lang eueuh we dijieuli eta kurang bagusnya jadi halusna kadenge ku hate walaupun teu kadenge ku batu kadenge ku hate sorangan nya ku ceuli sorangan ya kunon ku ceuli sorangan deui Allah najan ngaharewos bojong tapi kadenge ku ceuli sorangan teh sah Allahu akbar eta kadenge ku jadi sorangan batu mah teu kadeng aguli ku batu teu kadeng asal ku ceuri sorangan kadenge nah, gitu aturanna seperti itu tadina nalika Allah lapan Allah nya istidar bil qalbi ka urangnya dilatih yang dilatih terus latihannya masangkeun anu abdi salat fardhu lohor usolli pada duri geus paham malahnya atau usolli pada asri anjek bahasa urang mah abdi salat fardhu lohor abdi salat fardhu asar nah eta teh kudu dina nalika pas ana lapan Allah teh kudu hadir dina hati urang niat eta teh ceuk dina rukun salat ilmu fikih nyebatkeun eta hukumna rukun wajibnya dina nalika urang ngontakkeunana niat nya dina jero takbiratul ihram jadi antara fikihna jeung tasawufna kudu diaji supaya reudeuh ingda takbirika wala tazab jeung ulah leungit angkat ti anjeun naonna niatun niat qoblal pirogi dina samemeh beres dina samemeh beres urang minat takbiri tina takbiratul ihram ulah leungit nya teh ye karek aya nu ngagoroan nya
geus indit Pargaya nu ngagoroan keur takbir Allahu Akbar indit naon eta teh konsen berarti geus kitu teh nya henteu niatna henteu pageun niat Allah ngadulikeun baturan keur mayun leuwih padulikeun ka Gusti Allah urang leuwih mentingkeun perkara nu leuwih penting nya. Jadi ayakah anu leuwih penting tibatan parentah Allah gitu kan ya. Jadi kan kadang-kadang urang mah ngudag kana perkara anu dianggapna teu penting nya. Padahal mah kan kudu urang teh ngamumule perkara anu leuwih penting. Salat penting teh penting jeung urang. Tah eundeun lah lamun dalika urang keur salat ibatan anu penting nyata anu leuwih penting mah salat misalkeunana maka tong dipadulikeun saja nyata ieu nu leuwih penting nya salat mah nya nu sajen oge penting ngan aya nu leuwih penting ulah nepikeun ka ninggalkeun urang nu leuwih penting mentingkeun anu penting nu leuwih penting teu dipentingkeun gitu nya jadi tong lieur jangan ya kita jadi ulah mokuskeun anu teu penting tapi kudu mokuskeun nu leuwih penting kabeh oge pentingnya urang ngaladunya penting gitu nya salat komo leuwih penting mantap mun ngaran teh fokuskeun lah anu leuwih penting tibatan anu penting tapi teh ya warfa yadaika ainda takbiri warfa jeung kudu ngangkatkeun anjeun yadaika kana dua leungeun anjeun inda takbiri narika takbiratul ihram ba'da irsalihima sanggeus ngarumpaikeun kadua leungeun awalan dina mimitina ila hadwi mangkabaika nepi kana malabahan dua tak anjeun kitu wahuma jeung ari ieu dua leungeun eta mabsutotani dibeberkeun duanana dibeberkeun lalaki mah kita beberkeun wasabi'uhuma jeung ari pirang-pirang ramona dua leungeun eta mansuratun jadi hobarnya eta mansuratun digelarkeun rada carangkeun sabare nya ulah dirakepkeun wala tutakallab jeung teu diparentah anjeun domma ha kana ngarapetkeunana ramo-ramo itu diparentah ngarapat mentong dikending nya jadi rada renggangkeun sedikit tah wala tapriju jeung teu diperdih ngarenggangkeunana wala tapriju hanya jeung teu diperdih ngarenggangkeunana bihaisu tahadi kalawan sakira-kira malebahan anjeun ibaha maika kalawan dua jempol leungeun anjeun sah matai kana dua cepil enan cecentil sah matai udunaika idopatkeun asana sah mataini sah matain teh dua cecentil ieu betulnya centil itu udunaika dua cepil anjeun Allah Arab tah si jempol ka dieu teh cecentil jadi dianting antingna ku jempol jadi anting awat jadi antingna ku Allah etik kena karena dua cecentil dua cepil anjeun wa birukusi asabiika jeung kalawan pirang-pirang tungtung ramo-ramo anjeun a'la uzunaika kana luhurna dua cepil anjeun
ala udunaika kana luhurna dua cepil anjeun gitu. Berarti kada arungkuk berarti gitu. Wabi kapaika jeung kalawan dampal dua leungeun anjeun mangki baika kana dua tak anjeun. Nah gitu, dua dampal dua kalawan dampal dua leungeun anjeun man kabaika kana dua tak anjeun begitu. Faidas taqarrata maka di mana-mana tos tetep dua leungeun pimakrihima dina tempatna dua leungeun fakabbir maka kudu takbir anjeun. Allah lagu siapnya leungeunna aya bisi eueuh leungeunna gitu. Pas takbir teh eueuh leungeunna. Mana leungeun urang ini. Pas kitu mah takbir teh aya leungeunna tah siap Allah seperti gitu. Jadi pas dina nanti si jempol posisina dina tungtung secentil dua cili anjeun tingkalan pirang-pirang tungtung ramun anjeun eta luhureun dua cepil anjeun wabi kapaika jeung kalawan dampal anjeun kana dua tak anjeun. Faida sakara maka di mana tos tetep dua leungeun pimakri madina eta dua dina tempatna dua leungeun pakabir maka kudu takbiratul ihram anjeun summa arsilhuma maka kari-kari ngarumpaikeun anjeun huma kana dua leungeun birifkin kalawan alon. Allah wala tadfa jeung ulah nolak anjeun yadaika kana dua leungeun anjeun ing darobi nalika ngangkatkeun wal irsali jeung ngarumpaikeun ila qadamin kablah dab'an kalawan nolak temenan wala ila khalfin jeung ulah mengkolkeun kabelah tukang qof'an karena ngangkatkeun wala tangpaduhuma jeung ulah ngepretkeun anjeun huma kana dua leungeun dibledag-bledug disantai alon maksudna di alon penuh rintih kayaknya cepet gini yaminan kabelah katu wala simalan jeung ulah kabelah kenca ulah nguprat kabelah katu kabelah kenca aseureun teh alias deking gitu wala simalan jeung ulah kabelah kenca faida arsalta maka di mana-mana ngarumpaikeun anjeun ka huma kana dua leungeun pas taknib maka kudu ngamimitian anjeun top ahuma kana ngangkatkeun dua panangan ya. Di mana geus ngarumpaikeun mah maka kudu ngamimitian anjeun kana ngangkatkeun dua panangan ila sadarika nepi kana dada anjeun ya dada urang wa akrim jeung kudu ngamuliakeun anjeun aljumna kana panangan anu katuhu turun teh kitu lah anu katuhu sakainya Allah itu ya eta teh ieu meureun aktim yumna diturunan nu katuhu heula ya aya nu langsung gitu ya aya ya ari urang mah nya saluhureun tahta sodri pauqa surah ya
sahanapeun dada saluhureun bujal diajarkeun kitu tapi emang ieu rada pendek ieu hiji mah dina ilah sadrika wa akrimil yumna biwadiha kalawan nyimpen panangan anu katuhu alal yusra luhureun leungeun kenca wangsur gitunya jadi al yumna biwadiha alal yusra bisa nu nanyakeun nya kunaon ieu ditendeuna panangan anu katuhu luhureun leungeun anu kenca bukannya tak kitu tah dirapetkeun kunci jadi non tahta anu ngaran teh fauqa surah tahta sodri fauqa surah tahta sodri dina non nya nama atuh jadi pak non fauqa surah teh saluhureun bujal tahta sodri sahanapeun dada gitu ya cakepkeun gitu lakepkeun bisi kabur ya cakepkeun jadi ngonci aya rahasia di dinya wangsur asobi al yumna ala tuli jeung kudu ngagelarkeun anjeun asobi al yumna kana pirang-pirang ramu anu katuhu ala tuli diroika kana panjangna siku anjeun al yusra anu belah kenca ngagelarkeun ngeberkeun anjeun kana pirang-pirang ramu anu katuhu kana panjangna siku anjeun anu belah kenca gitu mah sok aya kitu belah dieu kitu nya ieu lah waqbid jeung kudu ngepelkeun anjeun biha kana ramu anu katuhu ngepelkeun waqbid biha ala qauiha kana pigeulangan leungit waqbid biha ala qauiha waqbid teh kudu ngepelkeun anjeun kana ramu anu katuhu gitu ala qauiha kana pigeulangan leungeun kenca jadi cakepkeun gitu tah itu nya nyakop jadi ngunci ulah teh dicakepkeun jadi sieu tah ieu sesakeun dua dicakepkeun waqbid biha jadi kudu ngepelkeun dipige ala qauiha teh naon pigeulangan jadi kitu tah sesakeun ieu nyakopkeun kitu jak waqbid biha ala qauiha terus kumaha waqul ba'da takbir bejakeun ucapkeun sanes takbiratul ihram Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila sumakro sakitu ieu nu paling pendeknya muji ka Allah jadi ieu doa takbiratul ihram hukumna emang sunnah hayah ya amun urang keur kayaan misalkan ada darurat nya ieu disebutna sunnah hayat takbir nya tumanina Allahu akbar kabira nya sakitu tetap nah tapi lamun hayang lebih panjang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila kira kurang teu apalnya geus sering lah salatnya wiridan eta Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila kira teu apalnya abong lamun teu apal nya sok sanajan sunat hayat tapi sunat eta kacida pisan penting dan kurang kudu dilaksanakeun sabab bisa na hurung nya rukun eta ku sunnahna katingali nya hurungna di mana lamun sunnahna diaktifkeun ya Allahu akbar arang ngaharewas pojok Allahu akbar kabira alhamdulillah
kumalah ngawareosna bojong urang subhanallah bukratan wa asila. Nah gitu itu ulah henteu eta teh sebenarnya mah ulah henteu paling keblukna Allahu akbar kabiro atuh da muji Allah piraku mung teuing eta nya mung teuing Allahu akbar kabiro sakitu eta nya mung teuing mah Allahu akbar kabiro teu alhamdulillah ka surga Allahu akbar kabiro untuk ieu teh lamun urang di naon ngaran teh dikondisikeun jeung kondisinya disaluraskeun jeung kondisi lamun mah kondisi urang lega aku mung teuing tapi lamun jeung ukuran kondisi urang darurat boleh saja bisa kenana urang teh duh hayam can kaparaban ya kumaha kitu nya loba kepentingan anu sajen bisa kenana anu bisa kurang ditinggalkeun tah eta mah dalam kondisi darurat kitu nya ukuranna ya lamun urang keur aya dina kondisi anu wasikwan anu lega anu jembar ya naon untungna atuh urang ninggalkeun kana eta pasunata begitu maksudnya wangsur asabi'al yumna nadrijilu ikal yusuk bidbi alam kiya wa qul ba'da takbir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila manani wallahu alam Allahu akbar Allah eta anu maha agung kabiron eta isi masdar jadi naon ngaran teh naukidan lapad akbaru anu lapad Allah Gusti maha agung sa agung-agungna Gusti benar-benar agung mencik bahasa urang gitu. Allahu akbar kabir teh Gusti anu bener-bener agung. Jadi kabiron eta naukidan lapan akbaru kabiron. Bener-bener agung. Wah, bener-bener lagi sakitnya. Jadi sok dibalikeun kalimat teh jadi dua. Jadi nulis sebelum dua teh double. Bener-bener. Jadi bener-bener teh nya gitu. Agung-agung. Jadi Allah anu maha agung-agungna benar-benar agung bahasa urang mah Allah teh benar-benar agung walhamdulillah sadaya puji tetep kagungan Gusti kasiron kalawan puji anu seueur ya subhanaka la nuhsi sanan alaika anta kamasni tala nafsika falakal hamdu tak eta tanya kudu apal muji ka Allah kalimat subhanaka la nuhsi sanaan alaika kama asnaita itu kudu apa eta pang alus-alus nasegat muji ka Allah sabadana alhamdulillah subhanaka maha suci Gusti la nuhsi anu teu ka itu anu moal bisa ngitung urang kitu cek bahasa urang anu urang moal bisa ngitung bahasa Arabna la nuhsi sanaan ana cara ngalemna alaika kagus kama asnaita ala nafsika seperti ngalemna Gusti kana dat Gusti apa kana eta dina roti bayan kesannya kalimat eta subhanaka la nuhsi sanaan alaika kama asnaita oh ari kirim subhanaka la nuhsi sanaan alaika kama asnaita ala nafsika wa subhanallahi maha suci Allah bukratan kalawan isuk-isuk wasilan jeung sore-sore jadi bukroh jeung asilan teh tangaran waktu lamun cek bahasa simpel nama salilana waktu sepanjang waktu lah gitunya lamun kurang rek dipahami mah bukroh tau asila teh sepanjang waktu bukroh teh artina isuk-isuk pagi-pagi lamun asilan artina sore-sore ya jadi maha suci Gusti dina waktu isuk jeung waktu sore maksud nama salilana waktu Gusti aya dina kayaan maha suci maha suci jadi ente bergantung karena waktu maksudnya gitu subhanallahi bukratan wa asila bukroh teh naon cenah bukroh teh naon jan bukroh teh isuk asila
sore jadi arti kata nama salilana waktu salilana waktu maksud Gusti sumakro nah geus beres eta tuluy kalimat anu kadua non baca ku anjeun sumakro tuluy baca ku anjeun wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin retung kahili nya wa ana minal musyrikin di kaciri nya teu bisa bahasa Arab teh anak maminal muslimin lamun nek musyrik make napi henteu wa ma ana minal musyrikin abdi mah lain abdi mah sanes jalma musyrik make mah ya make naon cenah make mah wajah tu madapkeun abdi eta kalimat naon fiil fiil fa'il wajah fiil tu mabdi domah marofa jadi fa'il fiil naon jahil eta tunuh fiil naon fiil madi fiil naon fiil madi ada fiil madi teh nundukeun kana mana tahqiq ai tahqiq teh berarti nyata real wajah tu abdi leres nyang hareup abdi nyata yang harap abdi menghadap wajhiya lilladzi kadzat yang harapkeun wajhiya beungeut abdi atau salira abdi wajhiya diri abdi wajhiya eta teh asalna wajhi panjang maksudna diri abdi atawa beungeut abdi beungeut di dieu maksudna diri abdi kasaha lilladzi kadzat dati dieu patara samawati wal ardu anu ngadamel pirang-pirang langit wal ardu jeung bumi langit nama aya bumi nama aya tapi nu ngademelna teu katingal gitu nya teu katingal kusababna goplahna kata urang tapi lamun urang ningali kana dadamelanana tangtos lamun urang sadar mah bakal katinggal anu ngadamelna sadar lir ibarat bintang mah urang ningali kalangkang nu aya di urang atau ningali kalangkang naon wae nek kalangkang katangkalan atawa naon tah ceuk pikiran urang eta ayana kalangkang nuduhkeun kana ayana panon poe ini geus nah gitu aya moal kalangkang lamun tah teh mah cahaya moal ya ayana kalangkang teh kusabab ayana cahaya panon poe atau cahaya lampu aya kalangkang aya lampu berarti ketika orang ningali kalangkang berarti aya lampu anu keur nembrak gitu ketika orang sadar bahwa yen nyang hareupeun diri kana dat anu ngadamel langit jeung bumi karasa kana langit jeung bumi teh kurang katingali nya tangtos gitunya bakal urang ningali karena dat anu ngadamel eta langit jeung bumi lamun urang ngarasa cicing di langit jeung di bumi bener cicing di langit jeung di bumi ya aya ya langit jeung bumi teh katingali ku urang kasaksian ku panon urang diri barat ayana kalangkang gitu nunjukkeun kana ayana cahaya panon poe tah ayana sakum beurik atung kebing langit sareng karaking jaga
langit jeung bumi anu kasaktian ku pangeran nuduhkeun kana ayana pangeran gitu nya sok sanaos nya ku panon ieu mah teu katinggal tapi ku panon teh tinggalna cek akal urang yakin ayeuna cahaya lampu atau cahaya panon poe ku ayana ayana langit jeung ku bumi eta nuduhkeun kana ayana Allah. Nah gitu entak di dia wajihia nya hareupeun diri abdi lilladzi kadzat anu ngadamel langit jeung bumi hanifan halna condong musliman kana agama anu bener hanifan teh condong agama anu bener maksudna hanif teh lemah lembut urang tunduk patuh hanif disebut bahasa Arab hanif jadi hanif teh menyegar non patuh dina agama anu bener musliman tur agama tur anu pasrah sumerah disebut muslim wa ma ana minal musyrikin teh penolakan urang bawayan urang non di henteu aya abdi atau sanes diri abdi nya wa ma ana minal musyrikin di golongan jalma musyrik itu saeutik-saeutik mah kudu apa kudu paham maksudna kudu paham ya bahasa Arab teh sabab bahasa urang anu sok dipake urang salat tong ngarasa bahasa Arab teh bahasa batu nya sabab bahasa Arab teh bahasa urang namun geus nganggap bahasa Arab teh bahasa urang gitunya urang bakal tidak bisa ngomong karena bahasa Arab nya santri ngomong karena bahasa Arabnya ngaji ilmu ngaji sorab teh dalam arti kata urang teh butuh karena bahasa Arab sabab naon pakeun sehari-hari bahasa Arab lain urang cicing di Arab maksudna sabab urang make bahasa anu ku Allah diresmikeun ya diresmikeun ulah urang ayeuna salat pakai bahasa Sunda ya kayaknya tapi diresmikeun ku bahasa Arab nek orang Inggris bahasa Arab ya bahasa Al-Qur'an ya bahasa Al-Qur'an artinya bisa menyebutkan Arab mah orang Arab bahasa Al-Qur'an ya. Ini bahasa Arab arti disebutkan bahasa Arab atau orang Arab dan padahal mah beda antara Arab urang dan Al-Qur'an beda ya beda aya beda henteu saruan an padah meureun aya saeutik-saeutikeun anu beda aya nu sarua wajar maklum an padah non ngaran teh henteu kabehna netral gitu. Manakan bahasa Arab teh perlu kurang dipelajari sorokna nahuna jeung sagarupa alat-alat pikeun memahami kana bahasa Al-Qur'an atau bahasa Arab bisa disebutkan anak orang Arab bahasa Allah Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin inna sholati sanes abdi ti golongan jalma musyrik inna sholati bahwasanya salat abdi wa nusuki jeung ibadah abdi wa mahyaya jeung hirup abdi wa mamati jeung maut abdi dibalikeun heug payeuna heula ti bahasa urang mah bahasa sakal Sunda abdi salat abdi ngabakti abdi hirup abdi maot lillahi nya mung sakadar pasrah jeung ka Allah nya lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah Rabbil Alamina anu ngurus atau mangerana nu ngajaga anu nyipta sakabeh alam la syarikan teu aya anu ngarencangan lahu atau teu aya bandinganana lahu ka Gusti Allah wa bidzalika jeung kalawan eta nauhidkeun dalik di dinya teh nauhidkeun tadi teh nya nauhidkeun la syarikalah eta nauhidkeun bahasa la syarikalah teu aya bandinganana teu aya nu ngarencanganana ka Allah wa bidzalika ya kalawan eta nauhidkeun teh umirtu abdi diparentah ya abdi diinstruksikeun umirtu teh kalimat fi'il nanti teh fi'il umir fi'il tubam dina para jadi fa'il umir teh naon
lain pilama pil madi berarti geus urang teh geus diparentah umir tuh geus diparentah abdi mana nyata yakin tigin urang teh eta geus diparentah ya. Wa ana minal muslimin jeung ari abdi teh jeung sim kuring teh lah ku bahasa Sunda nu geunaheun mambana we ngan lamun ceuk bahasa paham urang mah uing teh jalma muslim gitu we ceuk bahasa Sunda mah nu nu simpel aja uing teh jalmi muslim ceuk bahasa Arabna wa ana minal muslimin gitu ya ketik orang itu paham sabab ieu teh bahasa salat pengungkapan urang sebagai hamba Allah ya supaya urang teh soleh nya hareupeun Gusti Allah ajeun teu soleh hareupeun salian ti Gusti Allah mah dianggap pedegong jeung batur gitu aya nu penting ceuk Gusti Allah soleh geus soleh ceuk Gusti Allah piraku ceuk batur nyebutkeun teu soleh kitu nya ceuk Allah ge geus soleh piraku ceuk batur disebutkeun teu soleh nyabong deui we ceuk nu agung ge geus disebutkeun soleh misalkan mah ari ceuk lian anu ceuk lian ti Gusti Allah teu soleh eta mah berarti anu nyebutkeunana edan geus kitu mah ngaleulewihan pangeran gini nasrat yunusuki wa maya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin ieu kalimat anu pangheulana diucapkeun ku saha Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tak Nabi Ibrahim mah dicanak di salat oge tak kurang kudu apa kumaha riwayat Nabi Ibrahim kisah Nabi Ibrahim sejarah Nabi Ibrahim ya sabab eta ku Gusti Allah di alam dina Al-Qur'an nya surat Al-Baqarah bahwa Nabi Ibrahim eta bakal jadi non panutan sakabeh jalmi ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid salat Ibrahim salawat pang segat salawat pang abdal-abdalan ya kepada salawat misalnya salat Ibrahim salawat non Ibrahim hayang naon salat Ibrahim ya terus nama masa menyebutkeun dina kitab itu teh saadat doren ya ada wamkeun salawat eta teh nya urang hayang buru-buru ngahaji salawat Ibrahimiyah eta salat Ibrahimiyah kama sesena Muhammad kama sesena Muhammad geus salat oge nya mantap keur salat teh mumpang sakali oge lamun kudu diwiridkeun mah loba dina salat mah sakali oge sah mantap kudu mumpang geus salat teh maksudna mumpang kumaha fokuskeun dina nalika urang keur shalawat Nabi Ibrahim sebab Nabi Ibrahim teh hiji jalmi Nabi Allah anu diangkat jadi Nabi Allah ya merenovasi Ka'bah ya Nabi Ibrahim ngabangun Ka'bah nya hingga muncul doa di sejarah Gusti Allah nya diucapkeun ku Nabi Ibrahim jeung Nabi Ismail putrana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim terus ngabangun Ka'bah ya doa eta teh Allah muga Gusti nampi apa eta kan ada Ka'bah ge instruksi jeung naon syiar jeung media ya ciri urang taat ka Gusti Allah nya aya Ka'bah lain maksudna nyembah ka Ka'bah pas urang mendadak ngopol ente tadi kan gini nitip beli kopi itu langsung ka ente tapi make media HP gitu kan kodena meureun ya kodena meureun aya nomerna moal bisa urang nepi ka Allah lamun salah kode salah nomor terus gitu deh jadi itu mah Ka'bah media di mustaqbilal qiblah lamun dihareupeun Ka'bah tapi lamun di urang menjadikannya mustaqbilal qiblati
nya hareup kiblat ternyata arah Ka'bah. Jadi urang teh disuruh instruksikeun yang hareup ka Gusti Allah teh kudu yang hareup ka Ka'bah nya. Tanda urang hayang yang hareup ka Gusti Allah teh ku Gusti Allah dipiwara nya. Cina urang yang hareup ka Masjidil Haram kaditu ka Ka'bah. Apa hayang Ka'bah? Apa? Kumaha? Cuma kopi gitu. Summakul kulo ucapkeun ku anjeun auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim teh naon? Sebut kalimat naon? Kalimat ta'awuz. Tanyakan ai kalimat ta'awuz naon? Kumaha aja kan? Jadi tahun teh auzubillahi minasyaitonir. Hari tahun teh ngenta perlindungan urang ka Allah. Disebutna tahun. Ya. Urang sok ngenta perlindungan ka mesan dia jago urang. Nah, tah lamun tahun mah urang ngenta ngenta nu dianggap jago urang dina iman urang nyata ka Gusti tahun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kumaha lumpatna urang ka Gusti Allah? Ya wudu, nya salat, baca Quran, naon ke? Tarekahna kitu. Ya, lamun urang anu dijagokeun kurang jelema nya burbet lumpat itu da urang hafal mana di dinya misalnya kiki. Tah lamun urang tarekat ngieun perlindungan ka Gusti Allah maka ngomong hungkul dinyuhunkeun perlindungan ka Gusti Allah. Tapi salat henteu, wudu henteu, baca Quran henteu, ceuk setan teh diseri-serikeun. Sia mah we tarekat. Kong ngenta tulung ka Gusti Allah laju gerak. Pas misalkanana ente minta tulung ka saha? Ka jelema tapi cicing. Cicing ngopon teu naon teu nya kira-kirana kumaha bakal ditanggapi moal gitu. Jadi hasilnya sesuatu tergantung urang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abdi nyarindung ka Gusti Allah tina panggoda setan ar-rajimi anu dibaledog alias anu dilaknat ku Allah. Sumakro teh mun ngaji bakal ngabalang jumroh teh ngabalang setan. Ya, Nabi Ismail kan nya dititah dipeunci Gusti Allah. Bapana Nabi Ibrahim goda ku setan teh. Itu mikir namanya bapak si namanya anak mana rido dipaen ku bapak. Ada Nabi Ismail pemanyaritanna abdi mah nurut baik ka Gusana kumaha wae ge siap. Ana minas sholihin. Leuwih ieu ge rek dilaksanakeun namun ieu parentah Gusti Allah mah. Baledog ka setan ti Nabi Ismail. Jadi teu main akal ini mah main iman. Lamun main akal ku aya ente ngomongna goblok nya aing teh tadi ijit ku bapak. Balik. Main akal we. Kan caritana kitu Nabi Ibrahim teh emang nang hayang Nabi Ismail gitu. Nang hayang Nabi Ismail. Laju geus aya teh nya kasep nya oge sok soleh di teu ada nya kasep tapi anu kurang soleh. Begitu ya. Kurang solehnya. Itu udah ngaranna ieu sebelin soleh. Coba ngaranna soleh pas ngaranna hukul. Al-Fatihah summa Iqra kuloy baca ku anjeun Al-Fatihah geus Nabi dan riwayat Nabi Ismail jangan salahnya di Nawawi. Ya lamun urang aya naon ngaran teh aya ningali gambaran Nabi Ismail jeung Nabi Ibrahim sok ningali riwayat-riwayat para ulama gambaran. Sok ningali na kartun.
kartun namun urang can ningali rawi aslina ningali kartun bisi loba nu non ngaranna nu nyeleweng tentunya otak urang kagunakeun ku kartun sok aya kan kartunnya emang halus babari paham gitu dan cuman dayana emang jadi beda daya keyakinan daya spirit kurang hubunganana iya halus nama emang misalkan orang ngadengi cek guru atau orang ningali kana tareh perjalanan Ambiya Thariqatul Ambiya Riwayatul Ambiya aya kan riwayat-riwayat Ambiya di ausnya ningali na eta tangis ningali eta mah jeun ningali artuna ge tangge urang bisa dipertimbangkeun penemuan urang tina kitab jeung anu ku batur di naon ngaran teh diilustrasikeun kartun sabab kadang-kadang aya penyelewengan si titik kuminanya aya jadi ulang-ulang fokus dengan kartun kampung kartun atawa nu saja nama gieun pertimbangan jadi itu referensi nama urang kudu neangan tina kitab-kitab salaf ulama-ulama salaf terdahulu supaya non sebab ulama salaf anu manehanana menang iman taksir iman amaran tenang gitu aya non ngaran teh cahaya kasolehan nya dibikeun nya dina buru nyaritakeun jalma soleh ka ulama-ulama salaf urang lamun hayang menang kaberkahan cahaya taksir eta urang kulungna ti dinya teh ambil gitu jadi ulah langsung kana anu babari lah nya memang kan aya mah babarinya ya media Google, YouTube gitu ya kartun-kartun gitu emang babari oh gitu Nabi Sulaiman teh gini bisi terjadi nah gitu Nabi Sulaiman teh gitu karena kami ilustrasi dulu ya namun orang langsung referensi bisi ya harusnya referensi lah atau orang ningali gambaran anu sajian ilustrasi bagus jeung pertimbangan jadi mengingatkan lah orang ningali kartun teh lamun urang geus ningali referensi asli Sumakra tuluy baca ku anjeun Al-Fatihah kana surat Al-Fatihah bitasdidatiha kalawan tasdid-tasdidna Fatihah sapinah bagianana misalkan tasawuf jeung fikih teh kudu sehubungannya tah bagian tasdid-tasdidna Fatihah Imam Ghazali nyerahkeun Syekh bisa sume dina kitab sapinah cukup garis badak mangkanya wajtahid jeung kudu hati-hati anjeun benar-benar anjeun bil farqi dina misahkeun bainad dodi antara huruf dod terus nanti waddoi jeung huruf do fi qiraatika dina bacaan anjeun fi sholati dina jero salat hendak ngaji tajwid teh hukumna wajib wal ahdu bi tajwidi hatmun lazimun man lam yujawidil Qur'an asim ngaos Qur'an ngaos tajwid eta wajib hukumna maca Qur'an lur tajwid banget dosana jadi maca urang Qur'an ngan dosa lamun urang teu nyaho kana ilmu tajwid teu nyaho hidaat teu nyaho hukum cenah ke rumah urang mah teu nyaho mau maca lain kitu ya sih bapak lain kitu maksudna urang kudu diajar bahkan ilmu tajwid bari jeung urang maca Quran kudu penuh dengan ta'adub carana ta'adub teh ku urang make ilmu tajwid gitu carana sopan nya ku make ilmu tajwid nu panjang dipanjangkeun nu pendek dipendekkeun gitu nu gunah digunahkeun teh sopan menurut peraturan ilmu tajwid
ieu mah nu pendek dipanjangkeun nu panjang dipendekkeun dod jadi jadi baralik jadi ka ta eta teh kurang adab ya kurang adab mentak penting urang maca Al-Qur'an teh penting gitu. Nah komo kadituna leuwih penting di urang ngaji ilmu tajwidna. Waqul amin. Nah jeung ucapkeun ku anjeun amin. Wala tusir jeung ulah nepungkeun anjeun hi kana lapad. Jeung ulah nepungkeun anjeun hi kana lapad amin biqaulika sarta ucapan anjeun waladdallin waslan kalawan nepungkeun temenan. Jadi aya Robbik Billy nah sebenarnya Robbik Billy sunana kitu nya waqul amin wala tusil jeung nepungkeun anjeun hi kana lapad amin biqaulika kalawan ucapan anjeun waladdallin amin gitu ya. Tapi aya sunahnya urang ngangge Robbik Billy bahkan nepikeun ka wali jami yang muslimin. Nah itu aya nya tak kudu ieu we nya nek mangge ami nek mangge Robbik Billy heuh sunahna urang sorangan Robbik Billy anu ulah oboan atunya eta jadi imam cenah Robbik Billy cenah Robbik Firlan atuh jadi imam mah sunahna Robbik Billy mah dina nalika nyebut sanggeus dolin wa Robbik Billy. Nah amin yang Nabi sallallahu alaihi Robbik Billy seperti dina Robbik Billy warami. Nah jangan jadi imam kayaknya Robbik Billy. Ada urang mah imam Robbik Firlana waramna begitu deh. Begitu nya ti kanjeng Nabi gitu. Allah majini minanna ya imam teh koret ini koret. Aturan gitu ya. Masing-masing eta mah Allah majini minanna enteng entak kasalamatan jeung ente sorangan. Nya urang jeung ente kasalamatan sorangan. Ya aya aturan anu kurang kudu diwakili seperti misalkan doa kunut Allahumma hdina. Eta mah emang urang bagian imam mewakili makmum sabab makmum teu disunahkeun maca ngadengekeun sunahna tanpa terkecuali naik bareng Allahumma hdina. Anjeun naon ngamamu materi kitu nya. Dina titik eta imam mewakili Allahumma hdina iman hadait. Amin. Mamam ti mah mungkul jeung ngadengekeun. Itu wa'afina biman apa amin. Jadi ulah amin terus. Jadi nyebut amin ge aturan nah, itu dina nalika urang geus nyaho eta si imam ngucapkeun anu didoakeun ku manehanana bisi salah ngadoa ngene kitu la amin salah. Misalkan Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin amin itu kudu mah. Ya, jadi urang sunah ngadengekeun naon anu diucapkeun ku imam. Allahumma hdina fiman hadait amin wa afina fiman afait amin. Tadi teh ya ulah amin deui nya. Amin. Dia kuduna mah nya ngadengekeun urang kana doana si imam. Contohnya di salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan naimin hamdai wa finam ka fi mazidah. Amin. Lamun kekerenyangan dong amin gitu. Tiba imam geus sebut teu kadenge amin. Dicik dah ada teh ari imam ngadoana. Teuing teu nya. Nah, atuh make diaminan depan urang jadi makmum. Paman eta nyaho. Nya cenah. Terus gitu deui. Jadi lamun teu nyaho teh maksa penting atuh.
tanpa terkecuali orang husnudona kuat meureun keur ngenta kana perkara nu hade anu ulah kadenge ku batur nya kurang rek diaminan yakin percaya ka imamna eta keur ngadoa kana perkara anu hade anu didoakeunna hade amin geuning semangat imam teu kadenge ge amin wae nya percaya ka imam cukup kitu nya cukup gitu eta hebat bos gitu ya ulang pun gak jadi riuh begitu waladulin walam bolin robik pilih namun imam nyebutkan robik pilih euneulah amin karena imam juga amin tahu urang ge mun geus maca Fatihah tong nurutan dari robik pilih nama tapi urang geus di mana mun aya nu ngamalkeun robik pilihnya anu teu langsung iswal amin langsung dicil amin kadang-kadang kabeh baca robik pilih nanti jeung imam ada jeung makmum padahal nu disunahkeun mah imam unggul gitu katanya disunahkeun mah imam unggul tapi nu dibaca kadang-kadang kabeh jeung makmum jadi reak robik pilih jadi kewajiban makmum memang ada seperti Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait amin wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atoit amin wa qina bi rahmatika syarra ma qadait amin. Tadinya kan kadang-kadang imam teu maca ye sok aya nu make ku sabab hukumna sunnah disirkeun dina nalika sana ngalam nya tah lamun imam teu maca eta aya dua pilih aya tilu pilihan ka urang nya re urang ngabarengan imam inna katakti walayuk do alaik dua urang ge babacaan lamun urang teu mampu babacaan dengekeun imam kekernya oge aina katakti urang udah teu apal nek dengekeun we gitu aina katakti walayuk do alaik lamun urang hoream ngadengekeun geus teu puguh kadenge ulah pokona mah imam teh kekernya geus kolot kitu nya geus kurang bedas cukup kalimat nu katilu sodakta wabarota abi yakin abi ngabenerkeun ka eta imam itu bahwa eta imam teh keur ngadoa halus paham deh sodakta wabarota jadi aya tilu pilihan jadi ketika imam teu disamakeun dina waktina katati wala yuddo alaihi wa innahu la yadilu man wa la yaizu man tabaraka tadi kan watanya palakran astabil batubu ilahi jadi di dinya mah kadang-kadang sok disamakeun nu make kan anu sok disamakeun urang termasuk salah satunya sok make disamakeun eta tadi di dinya aya tilu pilihan rek urang marengan lamun urang bisa kudu marengan jadi sarua babacaan kain katati walaik wa alaik wa innahu la yadilu man walait wa la yaizu man alait tabaraka rabbana wa ta'ala qalbu astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi sunnah emang dirinya disirkeun. Sunnah di alonkeun sirkeun teh nya di antara imam maca sarua oge maca. Nah, cenah imam disamakeun imam. Teu bisa heuh batal dah jadi bangun aja. Sebab nganggap bodoh ka imam. Gitu. Jadi tadi maksudnya disirkeun teh hukumna sunnah jadi sama-sama baca mamung baca maca paina kata di wali kali kuina lain lamun mung maca tadi teh dengekeun najan kekenyangan enek-enekeun we urang baca teh dengekeun anu imam lagi adanya kata-kata namun adanya kata-kata kata imam tuh baca kata doa alaik inahu la yadilu man la yaizu man tabaraka rabbana fala nastaghfir lamun urang bung maca ya maca tadi teh maca bung kadengkeun bung cukup urang ngabener sedekah ya sedekah teh naon bener anjeun bener mam sok saya lah sedekah wa barontak mana dalika minas
gitu. Jadi ulah orang sangka goreng ketika orang ke ngamamun jadi kudu alus sangka ke ngamamun lamun orang goreng sangka jadi ngaruksak karena berjamaah jadi belum jadi namanya yukrohu pak berjamaah begitu tadi masalah robik pilih amin walau dolin namun imam nyebut robik pilih orang jeda lah kata amin itu sok kadang ayam make robik pilihnya imam yang dina hiji tempat atau di hiji kampung aya we nu langsung istilah waslan walau dolin jeda lah amin amin awi kudu bener sebenarnya amin lain amin salah lamun amin salah kuduna panjangan amin bari ditasdid mimna amin ya lamun mina anu panjang anan pendek disalah mana gitu amin di anak kudu panjang bari tasdid amin gitu. Salah mana dibaca dua hiji mana salah atau panjang geus cukup gitu lamun amin anu maksud dirinya ana panjang amin wajar bil qiraati subih jadilah ka subuh wajar jeung kudu nartibkeun anjeun bil qiraati kana babacaan fi subhi dina salat subuh bedaskeun subuh terma nunuhnya subuh ayo imam nunutannya mamang dek komo biruan bukan nunutan yang naik sare lah jadi kudu beras dina nalika urang ke salat subuh mah gitu emang sok kunuhnya subuh mah komo wiridan dah gitu ya nyawa guys arwah we kemana mamung lihat teh nya tadi teh atunuh ya puting ban oge main FF wiridan wiridan WA wiridan Facebook wiridan TikTok Wajahat yang kudu ngabereskeun anjeun bita mini kalawan maca amin. Ya amin teh mun detik tiga numbung we tadi do jadi mamung teh. Mung rugi mahal buat amin teh. Padahal sunnah buat nyebut amin. Sunnah buat amin. Komo mamung. La walal dhalin rabbi kuli imam teh. Mana mamung teh Begitu ya. Imam sieun ke mana? Cenanya wak ya. Untuk nanti jadi serangan. Amin. Baangel ya. Nanti imamnya hebat. Jadi kudu ngajaharkeun narikeun anjeun vitamini kalawan maca amin. Waqra jeung kudu maca anjeun fi subuh dina salat subuh ba'dal Fatihah dina sanggeus maca Fatihah teh naon minas suwari tuwali dina pirang-pirang surat nu panjang khusus jeung santri mah ieu minal mufassali tina anu dipisah-pisah nya ti mimiti surat al-hujurat nya surat Muhammad nya harus nama juz 2 genapnya pasal di surat Al-Hujurat surat Al-Fatah wafil maghribi min qadorihi jeung dina waktu salat maghrib dina anu pangponok-ponokna surat halaman maghrib mah cokot ponok ya puluh lamun subuh masing panjang halus nama kitu nya lamun urang jeung santri-santri deui di nyaho naon ngaran teh dasarna jeung nu teu nyaho dasarna ulah dibawa panjang harunya
bisi mabok. Aing kapok cenah lah. Aing jenol teh kapok aing moal deui naon geus patiana Yasin gelo. Kapok ya. Lalu kan bisi maboknya hampang awan bitahfidnya urang jadi imam ya nu sakirana urang kira aku kuliah ku mah ya daerah ieu mah ya. Ya Quran madang geus pada apal misalkan nanya kuliah ku surat-surat pendek mah tah urang pakai surat-surat pendek. Ya. Tanpa terkecuali di mah jigana ieu Quran geus arapal ieu mu pas salat bangsa ieu na ieu. Tah urang pake di dinya. Surat-surat anu parahnya. Karena apa kakak pake? Pas orang maca aing kumaha geus jadi larang kurang kesel bisa kena manehna geus apal lebih panjang teu cocok jadi orang kudu ngondisikeun dina tiap-tiap tempat daerah beda-beda. Minal mupaswafil maghrib minggu sorihi tinapa anupan pondok-pondokna wapiduri jeung dina salat dhuhur wal asri jeung salat asar wal isai jeung salat isya min ausatihi eta tina anu pertengahan surat nahwu sama itatil buruj nya isya mah wasamidatul buruj al buruj wa ma qaraba jeung perkara deukeut ieu perkara kana wasamidatul buruj minasri tina pirang-pirang surat terus kabelah dina al buruj naon ka ditu na teh as-samai ya at-tariq nepikeun ka 7 surat eta karangan waduha pisubhi wa pisubhi jeung dina salat subuh pisafari dina keur nyanyaban kul ya ayyuhal kafirun banyak ke salat subuh tapi ternyata bani kul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad jeung surat qul huwallahu ahad ya. Pantasnya ulama jangan bahas kul ya qulu ieu nyanyabaan we banyak pakai ringkes wala tasil wallahu alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an astagfiruka penting kira panjang tuh Juli